Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng petepang dangu deui mitra sareng simkuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana digentosan ku kasayan-kasayan langkung ageng tim dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra supados tanyang kolong teuing kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung ah. Mitra kaum dangu sadayana, bewara kanggo para mitra kaum dangu tong hilap dina TikTok. Mang Anggang oge ngadongeng tiap dinten dina jam 4 sonten secara live atanapi siaran langsung. Mangga mitra bilih aya nu bade manco dongeng Mang Anggang dina TikTok, ku Mang Anggang diantosan pisan di akun TikTok nu namina Dongeng Sunda Mang Anggang. Dongeng Sunda Mang Anggang, dongeng urang sadayana. Gesrek durduran maghrib pisan, basa juhro nepi ka terminal rambutan teh. Kalacat manehna naik kana beus jurusan Jakarta Bandung. Lain Bandung tujuanna mah, tapi rek eureun di Cianjur. Da memang kaliwatan. Bus kelas ekonomi anu ditumpakan teh ngahaja sangkan ongkosna rada murah. Harita mah can aya jalan tol Cipularang. Jadi lamun ti Jakarta arek ka Cianjur teh kudu ngalewat puncak dumatak Juhro naik bus jurusan Jakarta Bandung. Bandung. Mitra kaum dangu, tekung silila geleyeung bus maju lalaunan ninggalkeun terminal Kampung Rambutan. Sok sanajan panumpang karek setengahna, bus geus indit ninggalkeun eta terminal. Eta meureun da sok meunang deui panumpang di satengahing perjalanan. Bungah nu aya we pikeun Juhro mah da memang geus hayang buru-buru nepi ka imah. Sajajalan sajeroning nempoan rajegna wangunan anu paselang jeung tatangkalan, anu katempona lir lalumpatan paudag-udag. Pikiran Juhro mah inget wae kanu aya di lembur. Rarai indungna nu teu weleh ngalangkang dina kaca bus teh teu weleh nembongan. Nya pangnagura giru balik heula teh indungna pisan anu jadi alesana mah. Mitra kamari basa Juhro keur aya di pagawean. Tetehna ngaWA ngebejaan yen indungna gering parna sarta kumantri dititah sagancangna dibawa ke rumah sakit. Sok sanajan tekung si togmol Juhro ge geus ngarti yen tetehna teh bingung ku perkara waragadna. Da ari ngandalkeun ti salakina mah keur bubutuh sapopoe oge estuning pas-pasan pisan. Mitra kaum dangu, kukituna tekung si loba mikir deui langsung we Juhro teh mulang. Ari ngadenge beja anu sarupa kitu mah melang atuh dah. Indungna teh geus kolot, jabak kolot anu ngan kari ukur hiji-hijina deui. Da ari anu jadi bapak nama geus lami maot. Matak nepi ka
Bebelaan riripuhan maksakeun gawe jadi tukang kuli bangunan oge di Jakarta. Ari sabenerna mah bakat ku hayang ngabagjakeun nu jadi indung. Mengpeung aya keneh waktu pikeun mulang tarima kana kanyaahna. Kitu cek pikir Juhro dina mangsa harita. Tina hal lain, samisal perkara rarabi mah, perkara rarabi dicem-cem heula bae. Da umur oge karak nincak 22 tahun Juhro teh. Mitra kaum dangu disagigireun melang ka indungna hatena mah rada regreg alatan nyekel duit ladang ku kumpul tina hasil gawe salila 2 bulan geus kakantongan. Ditambah deui jeung duit panglongok ti mandor jeung ti babaturan. Kabeneran deui bos atawa jelema anu imahna keur digawean ku manehna oge kawilang bageurna. Bager pipilueun mere sumbangan nya sok kitu Juhro jeung babaturan mah mangsa aya nu keur manggih kararapat teh sok silih bantuan sakamampuna sakaridona sewang-sewangan. Yang dingin, 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 yang dingin. Mitra kaum dangu balik deui kana jero beus. Palabah Ciawi reg beus teh eureun heula alatan loba calon penumpang nu maregatan. Aya kana welasanana anu pating kalacat teh. Kasup sababaraha urang tukang asongan anu pating celengkeung naon-nawarkeun daganganana sewang-sewangan. Yang dingin, yang dingin, yang dingin. Kelila gek saurang wanoja diuk dina kursi beus gigireun Juhro geulis pisan tina keretan beungeut nama nyantri deui dangdanana oge. Seungit para pumna nepi ka angin-anginan nyambuang sasalangsengan sumurup kana unggal lolongkrang rasa. Red si awewe teh ngararet ka Juhro bari maledogkeun imut. Nempok itu langsung tatalu jajantung Juhro teh. Sanggeus males imutna Juhro ngumbar deui paneuteup kaluareun jandela. Nempoan harurungna lampu diantara kaayaan alam anu harita mah geus poek pisan. Lain tah aya ngajak ngawangkong da hatena mah geus baceo we, tapi baham can wasangab kusabab kawengku kurasa kaera. Rumasa kaayaan beungeutna tibang sakitu kanyataanana. Pas-pasan jabales tereng balas mindeng teuing papanasan. Bandung, 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 Bandung. Mitra kaum dangu lumayan lila pabetem-betem teh si awewe teh anteng jongjon nyonyo HP na. Demi Juhro oge pipilueun mukaan medsos ngadon nempoan warta ngeunaan main bola. Telila pok si awewe teh nanya ti heula bari ngararet ka manehna. Punten aya pulsaan teu? Tanyana kalayan sora anu pohara halimpuna. Oh aya, tembal Juhro bari imut irung rada rebeh saeutik hatera tug tutunggulan. Upami kenging mah abdi teh hoyong ngiring nelpon aya peryogi ka mamah. Oh, sumohon nu abdi pulsana CF aya oge kuota. Mamah mah teu kagungan WA. Oh kitu. Hawatos teuing mangga atuh cek Juhro. Ridho pisan dipenta tulung kuno gelis mah song HP na dibikeun. Mitra kaum dangu mangsa si awewe keur nelepon Juhro mah ngadon nempoan sepanjang jalan anu kaliwatan. Sok sanajan tengah aja ngadedengikeun tapi ari wangkongan mah kadenge
Mungkin kataji ku eta wanoja teh keur mah geulis basa kanu jadi indungna oge meuni sakitu hadena. Mohon atuh mah sakit we heula nya. Teraos ieu nambut HP batur. Cek si awewe. Hatur nuhun pisan Cek manehna basa mikeun deui HP ka Juhro. Sareng siana nelpon indungna. Mangsa nampan HP teh Juhro mah tibang manggut bari satekah pola meledogkeun imut anu geus dibarengan ku jampe pamake. Hasil tatanya timbang Anggang juru dongeng Sunda urang Banten teh. Bade ka mana Tanya si awewe deui. Bungah pisan pikeun Juhro ditanya kitu teh. Sabab aya jalan pikeun ngawangkong jeung manehna. Leuleuy keudeuk Juhro nembalan kalayan jujur ditungtungan ku pananya anu sarua. Bade ka Cianjur, ari neng kawit di mana? Bade ka mana? Abdi mah di Ciawi bade ka Bandung Cek si wanoja geulis rancunit ngakukeun urang Bandung. Atuh geus kitu mah duanana silih talek, silih tanya nepi ka antuk nama Juhro silih wanohkeun ngaran. Sarta pikeun anu saterusna mah ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Mitra kaum dangu. Sajujurna bae Juhro mah mangsa nembalan pananya ti eta wanoja geulis anu tetela ngaranna teh Nuri. Mungkin kataji bae keur mah geulis someah tur amis budi teu nyombong deui. Sok sanajan geus nyaho kana pagawean manehna anu sabenerna oge nu taelian iwal ti kuli bangunan. teu sawios pada malan manhaun wae nu penting mah halal. Cek si wanoja bari imut mani ngirut. Sangkan barokah di dunia sareng di akhirat. Sanes kitu. Cenahna deui bari seuri. Mitra tina wangkongan jeung manehna Juhro jadi nyaho tetela geuning eta wanoja teh saurang mahasiswi anu kuliah di hiji fakultas anu geus kekoncara. Rek mulang heula cenah ka Bandung anu pernah napisan mah di wewengkon Ciroyom teuing di mana-mana mah da saumur nyunyuhun hulu oge Juhro mah can kungsi nincak-nincak acan kanu ngaranna wewengkon Bandung teh. Di Jakarta wae gawe kuli bangunan, kungsi ketang eta oge kuli di Bogor jeung di Depok, tapi ari ka Bandung mah can ngalaman pisan. Mitra kaum dangu mangsa manehna ditanya naon sababna pangna pangkat jelema aya dadae kanan tumpak beus ekonomi siga manehna. Tembalna teh cenah da abdi mah resep kikieuan kitu. Resep keneh cenah gaya hirup anu basajan. Nyapuguh we Juhro oge jadi mungkin kataji bae. Ya randong haus kalarasan abdi ngabantun dua. Cek si wanoja mangsa ngasongkeun inuman rasa jeruk anu diwadahan dina botol plastik anu dicokot tina kantong babawaanana. Neng atuh wios janten isin, cek Juhro bade jeung teu burung nampanan pamerena. Sok we teu kada isin-isin. Da ku abdi oge moal seep atuh sareng ieu deui abdi oge ngabantun tuangeun ye. Cek manehna deui kituna teh ditungtungan ku ngaluarkeun bungkusan anu eusina sarupaning kiripik. Antara bunga jeung era antuk nama Juhro narimakeun pamerena. Babarengan barang dahar jeung manehna regot inuman rasa jeruk dina botol sewang-sewangan teh diinum meh bareng. Am Juhro ngahuapkeun kiripik anu bungkusna dikekeuweuk ku eta wanoja. Bagja taya papadana bisa ngobrol sarta rarendengan jeung nu geulis mun kongang mah hayang bari silih huapan. Neng,
kumaha? Upami kenging mah abdi teh hoyong nyuhunkeun nomor WA salira, cek Juhro semua asa. Kumaha? Nomor WA? Sumuhun nomor WA. Nyamang ka WA tuh saya puguh serencangan teh. Tembal si Wanoja, aya ku genah kana rasa mangsa manehna nembalan kitu teh. Mun teh era mah hayang geura surah ka jerag-jeragan Juhro teh. Mitra kaum dangu sajeroning nende nomor WA manehna. Pikiran Juhro mah geus ngacacang ka mana-mana. Sawangan abur-aburan nyawang endahna pikahareupeun antara dirina jeung eta Wanoja. Singkat ieu carita, sanggeus Juhro nenden nomor WA manehna, sup HP-na dipesakan sarta anu saterusna mah uplek deui neruskeun wangkongan. Mitra kaum dangu, mangsa wangkongan ngaleok nyeritakeun kaayaan indung Juhro anu keur gering parna. Atra pisan paroman banget si Wanoja siga anu miluna langsa. Manehna pok deui ngingetan sangkan Juhro sabar tur tawakal nggoning yang hareupan kaayaan. Lamun keur mawa duit mah cenah manehna hayang bantuan keur ubar kitu. Mun seger teu gaduh kaperluan mah abdi oge hoyong milu ka lembur. Gesan ngalongok sepuh cek si Wanoja. Pikeun Juhro aya kabagja anu teu bisa diungkarakeun ku basa. Mangsa eta Wanoja ngomong kitu teh. Nuhun neng satacana, cek Juhro kalayan reus. Kasayan salira katampi pisan kalayan kabingahan ku aa. Juhro nganuhunkeun kana sagala niat hadena. Mitra kaum dangu dina sajeroning uplek ngawangkong, Juhro sok diselang ku ngahuapkeun kiripik atawa ngargot inuman tea. Teu karasa kiripik jeung inuman rasa jeruk oge nepi ka beakna. Mingkin lila kaayaan mingkin peuting, luak leok lajuna beus anu harita keur ditumpakan karasa asa keur ngayun ambing. Reup weh Juhro teh teu inget ti bumi alam. Nu geulis kabawa kana impian, silih udag saleuseurian garogonjakan. Dina hiji tempat anu pinuh ku kembang nu keur mejehna laligar, matak endah pisan. Dunia anu pohara legana teh dumadakan asa jadi milik duaan. Bandung. Juhro, udang atuh Juhro, geura eling ieu. Kadenge surat tetehna sarta karasa ngagebi-gebi gawakna. Nyah Juhro bentar launan, rada surem asal nama tetempuanana teh. Tapi ari lila kulila mah teu burung bengras. Tibang kurang kerung we Juhro teh pikeun sakadapan mah. Mangsa nempo tetehna anu harita keur neuteup ka dirina dina kaayaan reumbae ku Cimata. Ret Juhro ngararet ka mamangna, ret deui ka uwana, ret deui ka bibina jeung ka nu sejena anu sarua kabeh oge keur nareuteub bari reumbae ku Cimata. Teh, mak mana? Tanya Juhro semuha rosos. Teu kudu mikiran emak roh.
Jagakeun we heula awak. Cek tetehna bari nyusutan cimata. Tah, alhamdulillah sudah sadar. Silakan semua ke ruang tunggu dulu ya. Cek seorang lalaki anu mamake jas clear bodas bari seledak ngadeukeutan Juhro. Dokter siga nama eta lalaki teh. Tetehna, uwana, bibina jeung anu sejena kabeh oge langsung ngagugu. Harita keneh kaluar ti rohangan ninggalkeun Juhro jeung dokter paduduaan. Oh, cek Juhro tekebat kusabab kaburu dipegat. Jangan bicara dulu, istirahat saja ya, yang tenang. Tempas dokter. Mangsa Juhro rek tumanya kituna teh bari nyintrekan selang inpusan. Anu tungtung selangna ditojoskeun kana leungeun Juhro. Mitra kaum dangu sanggeus mariksa heula kaayaan Juhro, antukna mah dokter oge kaluar ninggalkeun eta rohangan. Kuniang Juhro nguniang niat rek maksakeun cengkat, tapi pohara pisan nalungsena. Awak teh asa disebutan tulang-tulangna. Tuning taya tangan pangawasa, antukna mah Juhro tiba ngalempreh deui bae. Bari teu eureun kurang kerung meres pikiran. Naon atuh sababna? Pangna mangsa harita ujug-ujug geus aya di rohangan rumah sakit. Sanggeus lumayan lila antarana mangsa Juhro keur meremkeun panona kadenge pating kadeprukna sora sapatu anu mingkin lila mingkin ngadeuketan. Barangnya benta tetela dihareupeun teh geus ngajanteng dua polisi. Awewe anu saurang mah dina leungeunna ngekeuweuk sarupaning buku catatan. Alhamdulillah sudah sadar, cek polisi anu lalaki. Ada apa ini teh sebenarnya Pak? Tanya Juhro maksakeun ngab ti corona asa garing, sirah asa lenang. Anda menjadi korban pembiusan di dalam bis. Kumaha Pak? Anda menjadi korban pembiusan di dalam bis. Korban pembiusan? Ya, alhamdulillah tidak sampai overdosis meskipun kadar obat biusnya sangat tinggi. Yang benar Pak. Apa ada kehilangan uang atau barang? Cek eta polisi atuh teh gue Juhro teh ngarenjak. Ras kaneng Nuri wanuja geulis anu nyulap bus kelas ekonomi jadi sawarga teh. Ras deui kana loket, ras deui kana HP jeung kana kantong. Barang ditanyakeun ka polisi teh tetela cenah. Basa supir bus jeung kondekturna mere laporan, Juhro mah tuning teu mawa barang nanaon. Gejul teh. Cek Juhro najor hatena. Kusabab rek ngomong oge asa kuberat. Lang sirahna mingkin lieur. Geus kitu mah manehna katur lengan. Teu katempo nanaon deui. Ngan hawar-hawar kadenge tetehna jeung mamang oge bibi jeung uwana pating jorowok ngageruan dokter. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat.